Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui daramang sadayana ya mitra. Mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayananya. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktu dinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka baruk hisanaya teh jahatna nepi ka gitunya. Ceki Kartadita reuwas sabab ari manehna mah teu nyangka sanaya milampa kajahatan. Kajaba jahat alatan saengko jeung Kanjeng Dalem Wiratanu mah. Nah upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Tuh nya bukti geuning ayeuna mah kajahatan si bangsat sanaya teh lain ka itu lain ka ieu bae, tapi ka sararea urang sararea teh geus digegeuleuh jeung dipepehe ku si sanaya nu matak kudu samiuk ngahiji ngalawan kadoliman. Ceuk yaksa asa boga batur korban sanaya. Ngadenge eta omongan Ki Kartadita mah beuki marah mai beungeutna teh. Sumaji hade sia mah gabung we jeung aing. Ceuk Ki Kartadita gabung teh gabung kumaha? Kaheula kami mah teu sambarangan gabung ka batur. Ari can kapanggih naon tujuanna mah? Montong boro gabung jeung jalma anyar pinanggih. Dalah jeung anu ku kami dipikaserap ge atawa jeung jalma anu tadina dipake panutan ge. Ayeuna mah kami teh teu sudi. Kami kakara daek gabung jeung jalma anu saihwan. Ceuk Sumaji narah diajak ku Ki Kartadita. Heeh deuleu kapan ayeuna urang teh saihwan. Nyaeta papada ijid ka si sanaya kitu lin. Ceuk Ki Kartadita. Ngalawan si sanaya mah urusan leutik teu kudu make gubang gabung nyieun beungkeutan. Tapi anu leuwih penting ti eta mah nyaeta ngalawan penjajah asing nyatana kumpeni. Ceuk Sumaji. Heuh atuh eta mah kami pisan jalmana euy. Tema Ki Kartadita beuki bungah bae. His, kaheula montong waka atoh. Naha? Sabab ayeuna teh loba jalma atawa loba beungkeutan anu ngaku-ngaku pajuang, anu ngaku-ngaku ceuceub ka kumpeni. Tapi dina prak-prakanana mah teu nemongkeun kitu. Kisilah ulah reuwas mun ayeuna kami balaka yen kami teh kungsi jadi anggota pasukan siluman Haji Prawatasari. Kisilah meureun apa? Saha ari Kanjeng Haji Prawatasari teh? Tak kami teh bawahanana anu dipimpin ku Ki Ragapati. Tapi ayeuna kami kaluar tina eta lingkungan sabab maranehna geus lanca-linci udar tina tali gadang. Maranehna anu pajar arek bebela karahaya teh kabuktianna mah hare-hare. Tuh geura tingali rahayat jampang disangsara jeung dikakalakeun ku kumpeni. Dikerid peuti diboyong ka Batavia bari ratus-ratus anu palastrana. Saha anu bebela majar di wewengkon tatarep tiangan aya pasukan Kanjeng Haji Prawatasari teh. Buktina mah eueuh maranehna teh henteu nulungan rahayat ari lain ngadedempes dina sayangna sewang-sewangan. Jadi ukur kami anu bajuang mah, ukur kami sesoranganan. Kitu ge batan dipuji mengadon seueuh kupang jejeleh, seueuh kupang jejeleh.
cek Sumaji rengha pranyug mepeskeun ka keheulna. Atuh lamun gitu mah sia teh saihwan jeung aing. Dengekeun. Nasib aing ge teu bina ti sia. Dijejeleh deungeun dume aing keukeuh hayang ngalawan kumpeni. Handukna kami diudag-udag ku jalma-jalma anu ngaku bajuang. Tah, mamatak nyebut dinu seuni ge balukar diintip-intip bae ku jalma anu ngaku bener. Upama kitu ayeuna aing teh moal bajuang sasoranganan deui. Sabab ayeuna mah geus aya sia, geus aya si Rodia, katut anu sajena. Ari kami teu kasabit-sabit Ki Guru. Si Yaksa mah anak jalma anu keur hirupna tukang biluk ka kumpeni Ki Guru. Cek Nyi Rodia. Rodia, mantengnya capek gitu. Bapak kami sama meh dipateni ku si Sanaya teh geus eling deuleu. Cik geura tatalepek tatanyakeun. Bapak aing teh geus arek dihukum gantung ku Ki Mas Tanu. Saupama eta mangkeluk henteu dipiheulaan dihukum ku kumpeni. Omong Yaksa melaan bapana. Bener gitu. Bapana teh geus sadar tina kasalahanana. Namatak make rek dihukum gantung ku kumpeni oge. Si Yaksa oge ayeuna mah asup kana jajaran bajuang deui. Ceuk Ki Kartadita matak mawareueus keur Yaksa. Nyi Rodia ngece. Sabab manehna mah nyaho ti Sanaya. Yen nu matak tua kampung Soma arek dihukum gantung teh kusabab katohyan ceceremed kana banda kumpeni. Ngan Nyi Rodia teh henteu katutuluyan ngajejeleh ka Yaksa. Sabab ceuk pamikirna henteu aya gunana ngaboretekeun kasalahan Yaksa di hareupeun umum. Di poe eta Sumaji oge jadi milu gabung ka Ki Kartadita. Mitra kaum dangu beja ngeunaan Kanjeng Haji Prawatasari parantos gugur di pangperangan karasa asa ditabeuh pisan. Teuing saha anu nabeuhna. Ngan anu ece sigana teh hampir jalma kudu nyaho yen Kanjeng Haji parantos gugur. Basa Sanaya dibabawa ku Ki Ragapati muru wewengkon Pakuan oge. Bisaban pilemuran anu kaliwatan teh sakumna pangeusi lemur siga anu geus arapaleun yen Kanjeng Haji parantos pupus. Sanaya memunguh bingung bae anu aya, bingung ku itu ku ieu. Kahiji manehna teh bingung yen lamun ieu beja teh bener, meureun tatar priangan teh geus leungiteun hiji pahlawan anu sakitu gagahna dina ngalawan penjajah. Ari kabingung anu kadua, Sanaya teh asa leungiteun tapak. Padahal geus diajam ti Bareto hayang tepung jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Salian di memang hayang gabung teh Sanaya mah aya kapanasaran hayang tetelepek perkara Kita Nu Jiwa. Kita Nu Jiwa tokoh anu kumanehna kacida di ajenanana tug kadenget harita ge ku batur mah anger dijejeleh bae. Anger dituding jalma anu gede dosa alatan geus hianat ka bangsa. Padahal Sanaya anu kungsi deukeut jeung Kitanu nyatana Kita Nu Jiwa atawa Ki Mas Tanu boga anggapan yen ieu tokoh teh pasipatanana henteu goreng kawas ceuk anggapan balarea. Aing mah tetep boga anggapan yen Ki Mas Tanu teh hiji pahlawan bangsa anu salila ieu bajuang jang kapentingan bangsana. Ngan alatan bajuangna beda tinu sejen nya ku anu teu apal kana perjuanganna mah disamarutkeun kana paripolah tukang hianat. Ceuk Sanaya dina jero hatena. Mitra kaum dangu di sapanjang jalan Sanaya teh ukur mikiranan eta masalah we nepikeun kanimulkeun perhatian keur Ki Ragapati.
aya naon aing urang wae. Ceuk Ragapati sabat teueuh di sisi jalan Padati anu rek muru Cileungsi. Loba nu keur dipikiran we. Walan sanaya bari semu malaweung neuteup ka jauhna kana ngembatna jalan Padati. Poe eta jalan Padati anu diwengku ku taneuh beureum kebul teh kabeneran ti iseun. Basa ditanyakeun ka urang dinya, da cenah geus lawas, eta jalan teh ti iseun henteu pati rame dipake patali marga. Padahal waktu zaman Pajajaran mah ieu jalan teh pangramena dulu. Cek Patani anu umurna aya kana 60-an leuwih. Nah, ieu jalan teh geus aya ti baheulana Ki. Nya atuh bogoh geus aya di baheula. Ceuk lagi ke ti zaman Pajajaran keneh sijang. Omong cek eta lalaki anu masih keneh digawe jadi patani teh bari saterusna ngadongeng sajarahna eta jalan. Mitra kaum dangu ceuk si Aki jauh ti zaman Kanjeng Prabu Sri Baduga Maharaja keneh. Adawa anu kasohor jejulukna Prabu Siliwangi geus dibangun jalan anu ngemat panjang. Eta jalan anu bisa dipake lalar liwat Padati teh nepungkeun dayeuh Pakuan atawa mun ayeuna mah Bogor ka Karatuan Galuh atawa mun ayeuna mah disebutna Ciamis. Jauh pisan jeung panjang pisan eta jalan teh cenah. Ti Pakuan teh mapai-mapai nepungkeun sababaraha wewengkon saperti ti Pakuan nyambung ka Cileungsi, Bangblas ka Tanjung Pura, tidinya cepet ngetan muru Cikao, Purwakarta rada ngaler saeutik ka Sagara Herang, mengkol ngidul ka Sumedang Larang. Tah tidinya teh rada ngetan heula nyatana Bangblas ka wewengkon Karatuan Talaga. Ti Karatuan Talaga ngetan deui ka Karatuan Sindang Kasih. Tidinya kabagi dua. Aya anu Bangblas cepet ngetan muru Kuningan, terus ka Karatuan Pakungwati Cirebon jeung ka Indramayu. Tapi aya anu mengkol ngidul muru Karatuan Kawali. Ti Kawali cepet ngidul deui nyabras bae ka Karatuan Galuh. Cek si Aki teh meuni bangun apa dina nyaritakeun sajarah teh. Padahal lamun disorang mah ti Pakuan hayang anyog ka Galuh teh lain dalampahan enteng-enteng. Hartina tacantang tu si Aki teh kungsi ngalaman nyorang lalampahan sakitu jauhna. Tapi ari dina medar dongengna mah si Aki teh mani tapis pisan siga-siga geus nya kungsi lalampahan jauh mapai eta tempat. Waidah jalan segitu ngemat panjangna. Eta teh mungkin sababaraha nagara. Ku sakitu ge kurang bisa kacipta kumaha badagna Karajaan Sunda Pakuan Pajajaran harita. Malah cek tukang pantun mah kieu cenah. Siliwangi ngantunkeun wawangi. Mawur ligar ti tatar Pasunan. Nyamung sajagat kabeh komarana teh teu luntur. Tiba heula tug kakiwari cirina kabudayaan nu jadi pituduh ciptaan terah Pakuan teu kasilih najan geus ratusan warsi. Telaas pedah lawas kitu tah pancek dina pantun oge. Cek si Aki cacarita anu saterusna ngahuleng salila-lila. Panonna neuteub ceuleuyeuk ka jauhna teuing naon anu diteuteub. Ngan ari nu ecesna mah si Aki ieu teh bet bangun anu sedih satu tasna nyaritakeun guguritan tina pantun. Mitra kaum dangu di omongan kitu si Aki teh lain ngurangan kasedihna tapi ngadon beuki parna. Da buktina Ciparona oge ngadon beuki kabanyiran maseuhan pipina. Teu puguh Aki mah di daeun teh. Ceuk sanaya tapi bari hatena oge sarua kasiput ku halimun kasedih. Nya atuh da kumaha teu rek kitu. Sabab da cenah mangsana Pajajaran aya keneh di kieuna mah Tatarsuna teh sakitu majuna. Jalan ngemat di Pakuan ka Galuh teh saban waktu dipake patali marga
kahirupan ekonomi perdagangan kaum tani pada mukti padagangna papada senang nya baheula cenah. Ari ayeuna pajamanan teh bet leuwih mundur batan kaayaan 100 atawa 200 tahun ka tukang. Rahaya teh kiwari maloba ngarasa ringrang teu boga arep-arepeun jang mangsa anu bakal datang. Kiragapati siga anu panasaran dumeh sanaya ngahulang bae teh. Tapi sanajan kitu manehna geus bisa ngajudi. Naon pangna sanaya ngahulang bae. Malaysia deh, bingungnya harapan beja-bejanya. Anu keur sumebar ayeuna nya. Ceuk Kiragapati. Sanaya ukur ngeluh we bari rumenghap sababaraha gali. Umur mah pangeran anu boga. Lamun pangeran acan masihkeun, cantang tuh urang bakal bubut umur. Sanajan dikepung kumana bahaya oge. Cantang tuh. Ceuk Kiragapati teuing naon maksudna nyarita kitu. Nya kami ge percaya pisan ngan eta kalantuan deh. Ngan lamun beja teh bener datangna. Kami mah haneueul da geus diajam di barita keneh. Hayang tepung sareng Kanjeng Haji. Ceuk sanaya. Penting pisan euy. Mun geuh kudu tepung. Ceuk Kiragapati. Tunggu we sabab ieu teh raket patalina jeung ajen inajen kamanusaan. Gitunya. Ceuk Kiragapati bari ngareret kagigir jeung neuteub seukeut. Kami teh teu woleh panasaran ngeunaan ayana hiji tokoh anu ajen kamanusaanana kacida demitna. Ceuk sanaya. Saha teh jalmana? Eta teh tayalian Iwati kita nu jiwa. Oh, kita nu jiwa lain manehna mah anu hianat kalau mah cailin. Ceuk Kiragapati. Nyaeta kitu ari ceuk pamangih balarea mah. Walon sanaya. Ya, anu ari geus kitu mah geus eces. Nah, atuh make kudu dimasalahkeun deui. Lamun balarea geus nganggapna kitu, nya kitu we atuh. Temal Kiragapati bangun teu pati purun nyaritakeunana. Ari ceuk Kiraga naha saban balarea boga pamangih anu sarua eta pasti nincak dina bebeneran tur urang oge kudu nuturkeun pamangihna. Ceuk sanaya. Ditanya sarupa kitu Kiragapati mah ukur mesem. Henteu salawasna kitu. Ngan biasana pamangih jeung kahayang balarea nu jumlahna leuwih loba teh sok ngelehkeun pamangih atawa kahayang balarea nu jumlahna saeutik. Sanajan ari dina palebah bebeneran mah tacantang teu pamangih anu lobaan teh bener. Ceuk Kiragapati. Ari baikna kumaha kitu sanaya? Nya kami teh panasaran. Da kami mah boga rarasaan. Ajen kita nu jiwa teh teu kawas anu disangka ku balarea. Kami ngarasa Kanjeng Haji mah uningaeun naon nu sabenerna kajadian ngeunaan kita nu jiwa teh. Ceuk sanaya. Tapi Kiragapati mah hare-hare we bangunna teh. Kiragapati kami teh boga kapanasaran. Susuganan ngeunaan beja yen Kanjeng Haji gugur di pangperangan teh bohong. Ceuk sanaya bari ngawas-ngawas jalan padati anu taneuna kebulna katebak angin. Kumaha gitu? Kami teh hayang tumanya perkara Kimas Tanu ka Kanjeng Haji. Temal sanaya. Saenggeus ngadenge kahayang sanaya, Kiragapati ngareret bari imut. Nah, sia teh meuni keugeuh-keugeuh teuing hayang nyilidik perkara kita nu jiwa sanaya. Dulur-dulur lain, baraya-baraya lain. Ceuk Kiragapati masih keneh neuteub sanaya. Nya ari kitu teh mah jeung sanajan kami kungsi deukeut jeung manehna, tapi ukur kawatesanan kumenak jeung Caca. Manehna kepala rakyat anu boga pangkat letnan VOC. Jeung kami ukur bujangna ngan ku sabab deukeut. Jadi kami bisa mireungeuh paripolah katut pamadegan hirupna. Ceuk kami kita nu jiwa teh lain jalma hianat ka bangsa. Malah sabalikna manehna mah anu kacida
mika cinta anak kabangsana jeung ka lemah caina. Aduh, mari be akarep sia muji-muji kita nu jiwa teh saraya. Diogo sia teh baheula ku manehna. Henteu kitu. Malah kami mah kongsi dipikang hewa. Geuning, boga dosa kitu sia ka manehna. Lain dosa tina kasalahan pribadi. Kita nu jiwa teh turunan menak Sumedang Larang. Anu gede katinengna kakaruhun Pajajaran. Ari sedengkeun karuhun kami tetela jalma anu hianat ka nagara. Aki kami deh bawahan Ki Jungju anu basa Pajajaran diurug ku Banten geus mangmukakeun lawang saketang Karaton Pakuan. Balugarna prajurit Banten bisa asup ka jero karaton. Ceuk kita nu jiwa aki kami teh jalma hina sabab hianat ka nagara. Lamun aki kami teu boga lampah goreng kitu cenah cantang tu Pajajaran teh tumpur. Ceuk sanaya bari luk tungkul. Inget deui kana nasib diri boga karuhun hianat ka nagara. Kiragapati seuring ngagagak mane geunaheun aker. Ari sanaya mah ngaden beuki ngaruk. Daru masaeun meureun kolot-kolotna teh jalma hina. Saraya ye, goreng yang halus ajen manusia anu ditangtukeun ku manusia mah tajandang tu bener. Sabab ari manusia mah nangtukeun halus jeung goreng teh sok lumasar karena kepentingan dirina. Ceuk Kiragapati saenggeus seurina eureun. Sanaya ngareret ka Kiragapati. Jing. Kami ayeuna rek nanya. Ari pasukan siluman Haji Prawatasari kumaha di ajenanana ku rahayat Priangan? Nya pahlawan anu bebela kana bebeneran jeung keadilan kitu cenah. Ku rahayat diugung-ugung, diharap-harap jeung diajenan kitu lain. Sanaya ungeuk. Dah kumaha isuk kumpeni. Kiragapati tumanya deui. Sanaya neuteup. Jing. Ari kumpeni muji ada wande. Ngajenan ada wande. Nganga pahlawan ada wande. Henteu ban malah maranehna mah nganggapna ka urang teh karaman jalma jahat. Jalma tukang ngariribuh jeung tukang nyieun kakacauan di ditu di dieu. Maranehna nganggap goreng ka urang sabab maranehna mah teu ngarasa diuntungkeun ku ayeuna urang. Tuh, Cis, kitunya ari alus jeung goreng ceuk ukuran manusia mah sagalana diukur disumenerkeun kana kepentingan maranehna. Mun ngarasa diuntungkan nya nganggap halus ka urang teh. Tapi mun ngarasa dirugikeun atuh sabalikna nganggapna oge hafal meureun. Tina sakitu reana raya teter Priangan pantes geumblang ngarasa diuntungkeun. Ari nu ngarasa dirugikeun mah moal muji-muji ka urang moal. Ceuk Kiragapati panjang lebar. Sanaya mau keur ungeuk-ungeukan. Nu madak balik deui kana paripolah karuhun sia. Mondong leutik hati dituding jalma hianat ku urang Pajajaran. Sabab kapan meureun ku urang Banten mah bakal dianggap pahlawan. Bakal dianggap jalma nu geus gede jasana. Kapan yeuh sanggeus Pajajaran jilem anu nanyeur di tatar Sunda teh Banten kasohor ka Janabria didareug-deug
ku kaum saudagar ti saban mazhab. Eta teh balukar pajajaran burak. Burakna ku sabab dirurug Banten. Ari anu matak Banten bisa ngarurug alatan dibantuan ku kolot sia. Tuh, lain gede jasana kolot sia je. Oh, gede jasana ke Banten. Ceuk Kiragapati bari neuteup ka sanaya. Tapi sakitu dipuji-puji ku Kiragapati teh ari jinis nama ukur hulang jendul Kiragapati mau geus siri deui bae ningali sanaya ngahulang teh. Kaharti mun sia ngartos hukum aja. Kaharti. Sabab sia geus nampatkeun maneh dina hiji kepentingan. Coba garamun sia kaluar tina eta lingkungan. Moal dek ngawilah-wilah ajen. Moal. Contohna sia montong mileungeuh ka pajajaran, tapi oge montong nincak dina panenyo Banten cicing bae di luar. Cicing di luar. Saperti sia naleukeun beurang jeung peuting anu datangna pilih genti. Kapan dina ningali kaayaan alam anu gonta-ganti oge adi siana teu bilu kana hiji kaayaan mah. Teu matak jadi singoal ban. Heuh. Dah. Sakay ku sia ingat-ingat. Kungsin teu ngarasa sedih. Dumeh beurang kaelekeun ku peuting. Ada wakung sinda ngarasa hariwang. Dumeh peuting kagantikeun ku beurang. Lamun dipikir-pikir mah saban duanana teh lir silih elekeun. Dina hiji waktu peuting anu eleh ku beurang. Tapi dina hiji waktu giliran beurang anu eleh ku peuting. Da urang mah teu biluk ka beurang, teu biluk ka peuting. Nu matak teu dipasoalkeun pan. Ceuk Kiragapati kateterusan nyaritana. Mindra ayeuna mah giliran sanaya anu seuri teh. Nah sia ayeuna make seuri euy. Ceuk Kiragapati heran. Nya meureun ayeuna kami oge kudu kitu. Mileungeuh kahirupan teh kaasup ulah teuing mikiranan kita nu jiwa. Iya. Mending gitu. Suana kita nu jiwa teh pahlawan atawa lain. Teu kudu dipatelakeun. Lamun sia nganggap eta jalma teh pahlawan, pek teh teuing hak sia. Tapi lamun batur nganggap kita nu jiwa teh jalma hianat, keun bae hak maranehna. Ngan ulah salah, ari pangajian anu leuwih sampurna mah ayana di pangeran. Kagorengan jeung kahadian anu nerap dina diri kita anu jiwa, keun urang pasrahkeun kana pangajian pangeran. Da ukur anjeunna atuh anu uninga mah anjeunna. Ceuk Kiragapati ayeuna midra kaum dangu dina poe eta keneh Kiragapati jeung sanaya teh neruskeun lalampahanana. Ti Cileungsi teh arek mulu pakuan. Padahal poe teh geus reup-reupan. Tapi ceuk Kiragapati leuwih aman lalampahan papeuting batan beurang mah. Atuh bring bae duanana neruskeun lengkah saenggeus magrib. Mitra kaum dangu kacapkeun kira tengah peuting duanana anyog ka kampung pulo. Nah, nu disebut kampung pulo teh sabenerna mah ukur jajaran imah anu diadegeun di pulau leutik anu aya di tengah walungan Ciliwung.
Cekiragapati ieu teh baheulana disebut pulo. Nyaeta Pulo Parakan Baranang Siang. Zaman Pakuan Pajajaran, gugusan pulau leutik di tengah walungan Ciliwung teh mangrupa tempat pangreurehan kulawedet raja, kaum Sinatria jeung pala putri karaton dina mangsa-mangsa anu tangtu sok ngahaja niis di tengah pulau. Di tengah pulau teh aya balai-balai panggung tempatna pala putra menak niis bari ngawaskeun kaendahan alam. Sadaun sakali mangsana pesta kuela bakti rakyat Pakuan Pajajaran teh sok munai di walungan Ciliwung. Ceuk Kiragapati, naon ari mulai teh Kiraga? Ari mulai teh acara ngalalauk. Acara ngalalauk di walungan Ciliwung. Sagumna rakyat dikeprak. Ngalalauk sabisana, nu bisa lintar sina lintar, nu bisa ngaraas sina ngaraas, nu bisa ngarat sina ngarat, nu bisa ngagogo sina ngagogo, lamun geus harasil dikumpulkeun heula di bayeunan menak-menak raja. Adi geus kitu mah sararea babarengan pesta sarukan-sukan jeung balak kecarakan dahar sang pulen deungeuna belum lauk. Cekiragapati mulangkeun paninengan zaman anu lawas kaliwat. Wah, sadunya cek sanaya bari ngawaskeun pulau leutik di tengah walungan Ciliwung anu kiwari diusian ku imah panggung hateup injuk sababaraha suhunan. Hewas mah. Siapa lamun urang ingat kapal badinya tetela euy. Alam Pajajaran teh subur makmur, gepah ribah lo jinawi. Pakaiana bro di juru, bro di pantau, ngaraya di tengah imah. Rakyatna raharjan teu kurang ketan teu kurang keton. Mode walungan Ciliwung kapan? Ces, mana aya acara mundai anu bisa dipiluan ku sararea oge ukurana kenyen pakaya walungan teh. Bener-bener pakaya sararea, pakaya alam teh bener-bener lain ukur ajangkeun negara jeung pajabatan, tapi oge ajangkeun lahayatna. Teu di wilah-wilahnya Kiraga. Cek sanaya. Hish, henteu, eta geuning buktina. Boh kaum menak, boh kaum jajah, satata babarengan bala kecerakan, ngamangpaatkeun nikmatna hasil alam. Para menak jeung pangagung, anu nang dayunganana, rahayat, anu miarana, jeung hasilna kaala, sacara walatra ku sararea. Cekiragapati bari sarua neuteub kana beungeut cai anu mangalir anca ka tebeh kalera. Anu kami nineng mah mun eta beja teh bener sakitu campur gaulna geuning antara cacah jeung menak dina zaman Pakuan Pajajaran mah nya. Eta geuning dina curak-curak ngamangpaatkeun hasil mundai oge meuni saampar samak babarengan teu menak teu cacah. Memang gitu, baheula mah memang gitu. Lain hartina menak nurunkeun harkat dedeuketan jeung cacah, atawa cacah cucunga hayang dedeuketan jeung menak. Tapi anu dipiara harita mah ayana karukunan pangeusih nagara. Bala kecerakan saampar samak ngamangpaatkeun hasil nagara, pentingna mah silih ajenan dina nanyeurkeun kajujuran. Kapan are kumaha aya nu curaling bari malingan hasil nagara. Ada pukul lauk teh di ala babarengan ku sararea. Di daharna babarengan ku sararea.
lamun mah bisa aya nu mawa gai mah da eta ece selain ladang ngademitkeun sisurumputan tapi alatan ladang bagian bae. Wala tara nampa sakitu. Ta eta meureun kajujuran anu harita ditemongkeun. Boh ku raja, boh rahaya teh. Ceuk Ki Ragapati. Ngadenge caritaan Ki Ragapati. Sanaya mah ukur batinineng we wungkul. Da eces atuh eta mah kapan kajadian ratus-ratus tahun nu kaliwat. Lain ayeuna. Ari ayeuna mah kapan zamanna jalma pahawak-hawak nya mitra. Zamanna jalma hayang boga alas 2 piring. Padahal beuteung mah butuhna ukur sapiring. Zamanna jalma hayang boga jangjang. Padahal ku suku ge geus bisa leumpang. Sawatara 12 tahun ka tukang. Sanaya teh kungsi ngalalana ka wewengkon Muara Beres. Tepung jeung kolot baheula anu masih keneh nineungeun kana mangsa bihari. Cenah urang pakuan pajajaran harita mah hirupna teh kacida basajana. Harita Ki Sanaya kungsi papanggih jeung hiji aki-aki urang Muara Beres. Cek eta aki-aki urang pajajaran mah mertahankeun hirup teh tibang ulah paeh. Lamun mah dahar manehna dahar tibang ulah lapar. Mun mah nginum manehna nginum tibang ulah hanaang. Mun mah make baju tibang ulah buligir. Mun mah heesna teh tibang ulah tunuh. Ari zaman ayeuna mah hees hayang palila-lila. Tapi hirup hayang pasenang-senang jeung pakaya hayang paloba-loba. Gawena batan mere maweh ka sasama ngadon silih siku silih rebut rejeki batur. Lain urang kudu mere ka batur, tapi batur nu kudu mere ka urang. Mun keukeuh teu daek mere nya direbut bae. Kitu zaman ayeuna mah. Cek aki-aki anu kapanggih di Muara Beres harita ngobrol jeung Sanaya. Tah mun inget kana caritaan si aki di Muara Beres teh Sanaya mah sok ngarasa sedih. Malah cek gerenteus hatena Sanaya kapan cek ilaharna mah zaman ayeuna kudu leuwih maju batan zaman bihari. Ari anu disebut kamajuan teh lain bae dina kahirupan lahiriah tapi oge dina kahirupan batinia. Nganaha atuh kabeungharan batin teh bet leuwih alus zaman baheula ti zaman kiwari. Ceuk hate Sanaya hemeng. Hayu, Sanaya urang mulu ka tengah pulo. Ceuk Ki Ragapati tuturubun ka sisi cai tapi bari rarencepan. Manehna luak kliuk siga risi kanyawan ku batur. Sanggeus ngarasa yakin yen di dinya eueuh sasaha Ki Ragapati teh ngajleng ka tengah walungan. Ku aturan mitra mun aya jalma ngajleng ka tengah cai tangtu kudu ngagejebur. Tapi teu kitu geuning ari Ki Ragapati mah. Basa jeleng manehna ngajeleng beungeut cai teh lir kaca teuas anu dipake titincakan. Kalawan enteng kacida suku Ki Ragapati ngalengkah gancang meuntasan walungan. Celok 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 jeleg sakedet netra geus ngajeleng ka darat beh beuntas. Dampal sukuna napak halon kana taneuh kalawan teu kadenge sora saeutik-eutik acan. Sanggeus nangtung ajeg di tebeh peuntas. Ki Ragapati gugupai. Sangkan Sanaya gewat meuntas. Mun Sanaya pipilueun meuntas. Hartina manehna teh ngayonan panangtang Ki Ragapati. Kumaha teu rek kitu. Da sigana mah Ki Ragapati teh hayang mentes.
nahaka bisa sanaya digunakeun ilmu napak sancang teh sabanding jeung manehna. Mitra sanaya ngagerenteus dina hadena arek ngahajaman tes aing gitu. Anu eces aing teh memang kudu bisa mentasan walungan kalawan tartib teu ting kecepluk kadenge ku batur. Heuceuk garentesna sanaya. Sanggeus mikir kitu mah atuh manehna oge ngan jeleng bae luncat kana beungeut cai. Plak 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 kecepak plak jeleng plak. Basa nangtung ajeg di darat anu aya di tengah pulau Kiragapati nyakalan tak sanaya. Teu sangga sia oge jago ilmu napak sancang euy. Ceuk Kiragapati munguh matak era keur sanaya. Kumaha henteu rek eraeun? Sabab pan basa manehna lulumpatan dina beungeut cai teh sanajan ukur launan oge tapi tetep masih keneh kadenge kocepak sorat cai anu katodelan ku dampal sukuna. Ari sedengkeun basa Kiragapati anu lumpat mah saeutik ge teu kadenge sora naon-naon. Teteh pangla bisa ilmu napak sancang aing teh eleh satingkat ku Kiragapati. Ceuk hate sanaya ngaku kana kadijayaan batur. Cager para mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.